usaha kasab ikhtiar kitu tah tabenang ayeuna asup getok bisa beunang karena itu lamun maut suul khotimah nah isup getok bisa jadi husnul khotimah. Laula kharbani la ajalin qarib fa saddaqna wa hum minas salihin. Ya Allah, mudah-mudahan Gusti lahirkan kami sekenali Gusti hidup dan daya bisa keadaan sakadar aku kebukaan ketinggalan episode itu abdi tadi teh maut teh lohor jam 2 sangat sangat sholat Gusti sakadar hidupkan deui abdi Gusti sakadar. Matak muda datang kieu mah kasalamatan di alam gaib alam akhirat montok disaruakeun jeung dan kasalamatan dunia. Anu ayeuna teu beunang isuk getok bisa beunang akhirat teu bisa sasar. Karena itu pastikeun ti ayeuna kene uyang-uyang akan hulu jiga Syekh Rabi'ah Al-Adawi. Pada jeblana tu Syekh Hasan Basrikin padahal anjeunna teh boy kasebutna teu gededen ulama sufi ditaros di paparinan patarosan kitu mah kapan ngajeblak aduh astagfirullahaladzim ya Allah. Nah kekaemot api-api nepi ka kekaemot kadinya Gusti. Jika bisa datang ngolong dina jua ngolong dina emutan emun nabi kana husnul khotimah dan suul khotimah abdi mau kitu mata targi buat lahir teh daik teu daik oke